Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hancanu katunda Kitab Durratun Nasihin halaman 118. Masih ngajelaskeun fadilahna insan, fadilahna manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu dicaritakeun dicarioskeun naon tarkibul aflaki, nyusuna pirang-pirang aflak pajajahan wal buruji sareng buruj. Mislu tarkibil insani eta seperti nyusuna manusia. Jadi dicarioskeun susunan ieu pajajahan buruj itu teh seperti nyusuna ieu manusia. Paka amma annal aflak maka kaya sanyana ieu pajajahan aflak. Sab'atun eta aya 7. Adalika nya kitu deui al-a'dha'u ari pirang-pirang anggota badan, anggota tubuh nu aya di manusia aya 7. Wal falaku sareng ari falak munkosimun eta kabagi ila isna asyarah burujan kana 12 buruj. Jadi ufuk atanafi falak teh kabagi 12 atau 12 buruj. Wa kadalika nya kitu deui fil jasadi dina jasadna manusia isna asyarah ari aya 12 naonana sakloban liangna. Jadi ieu alam semesta pajajahan itu hampir sarua seperti gambaran nu tersusuna dina awak urang. Termasuk ieu buruj aya 12. Nya kitu deui dina jasad urang, awak urang aya 12 liang. Mana wae 12 liang teh? Ainani nyaeta 2 liang 2 panon. Wa udhunani ceuli 2. 4 tah. Wa munkharoni sareng 2 liang irung. 6. Wa sabilani 2 lawang alat kelamin dubur sareng kubul. Jadi sauriji 8. Wasidian sareng 2 pentil susu aya liangan 10 tah. 11 sareng 12 wa famun baham wasuratun sareng bujal udel. Jadi 12. Ya kitu buruj oge sami. Sitatun ari nu genep minal buruji tina buruj gitunya. Buruj junubiyatun eta bangsa kidul, wasitatun jeung ari nu genep deui simaliyatun eta bangsa kaler. Sama seperti dina tubuh urang, dina jasad urang. Matak dina buruj oge sami aya 12 nu genep bagian kaler, aya bagian kidul. Wa kadalika jeung nya kitu deui eta nya kitu deui sitatu suku bin ari genep pirang-pirang liang. Nya kitu deui aya genep liang min jihatihi ti jihatna jalma. Aya genep liang ti jalma teh alyumna nu belah katuhu. Jadi liang-liangan nu belah katuhu di manusia aya genep. Wasitatun jeung ari nu genep deui min jihati eta tina jihatna jalma yusranu kenca. Nu belah katuhu liang teh aya genep, nu belah kenca oge aya genep. Wa fil falaki sareng di eta tepina falak sab'atu anjumin ari aya 7 bentang. Wa fil jasadi jeung eta tetep dina jasad dina awak urang jasad sabu wan eta subu ari ayat 7
Sami'atun tegesna ayat 7 teh tegesna anu ngadenge 7 teh. Kadua wa nadhiratun sareng nusok ningali itu anu 7 anu kuat dina jasad urang sapertikeun bintang. Ayat 7 aya nu bangsa sami'atun nu bangsa ngadenge dina awak urang eta ceuli teh wa nadhiratun jeung aya nu bangsa anu sok ningali nyata panon 2 wasamatun sareng aya nu sok ngambe ngangse wadaikotun jeung sok aya nu ngarasa wala misatun sareng aya nu bangsa nyabak wa aqilatun jeung aya nu bangsa nu berakal wa natiqatun jeung anu bangsa ngomong. Jadi 7 kekuatan di manusia. Paharokatuka maka ari usikna anjeun usikna urang usikna anjeun mislu harokatil kawakibi eta seperti usikna pirang-pirang bintang. Kan bintang di langit eta teh sok gerak usik matak usikna urang teh sapertikeun usikna bintang. Wa wiladatuka jeung ari wiladatu ka anak anjeun mislu tuluil kawakibi eta seperti bijilna bintang pirang-pirang bintang. Jadi ya gambaran gitu ajajahan itu alam semesta ieu teh ibarat hampir sarua jeung anu aya dina awak urang. Matak urang boga budak matak boga budak urang teh lahirna budak urang teh ibarat datangna bintang anyar. Wa mautuka mislu gurubil kawakib nya kitu deui mautna anjeun tawa mautna manusia urang eta teh sapertikeun surupna bintang. Wa hadal i'tibaru jeung ari i'tibar teh fil alami al ulwi eta aya dina alam nu bangsa luhur gitu alam nu aya di bangsa luhur. Aya deui alam semesta nu bangsa handap. Wa amma fil alami supla mak sareng anapun ari dina alam nu bangsa handap tadi mah kan aya di luhur di langit di pajajahan. Aya deui dina masalah anu bangsa di handap pajasaduka maka ari jasad anjeun teh kal ardi. Jadi awak urang teh kal ardi sapertikeun taneuh. Itu. Seperti taneuhna tah kulit urang teh. Jasad urang teh. Wa idzamuka kal jibali. Sareng ari pirang-pirang tulang anjeun kal jibali eta ibarat gunungna. Jadi dina awak urang teh aya naon? Aya tulang, seueur tulang-tulang di dieu ibaratna nu aya di bangsa alamah alam bangsa hanap itu ibarat gunungna gitu. Wa muhuka kal ma'adin sareng ari sungsuamna anjeun kal ma'adin eta sapertikeun barang tambang. Jadi urang kan sok aya sumsuam di urang sumsum tah eta teh ibarat barang tambang dina pajajahan mah di alam mah. Wa urukuka jeung ari pirang-pirang urat anjeun uratna urang dina awak urang aya urat dina alam mah ieu teh kal jadwali eta sapertikeun susukan. Nah, solokan-solokan gitu. Nah, walah muka jeung ari daging anjeun aya daging dina awak urang teh katurobi eta seperti taneuhna seperti taneuh gitu. Wa sya'ruka jeung ari rambutna anjeun. Jadi rambut nu aya dina awak urang teh lamun diibaratkeun kana alam semesta mah pajajan teh itu kana batati eta seperti pirang-pirang jajadian seperti tatangkalan tumbuh-tumbuhan nu aya di mana nu aya nu jaradi di bumi. Tah nya kitu deui
mun di urang mah naonna rambut. Wa wajhuka jeung ari wajah anjeun, jadi wajah urang itu kal masyriqi ibarat tempat bijilna, itu ujung wetan, itu tempat bijil masyriq. Wa dohruka jeung ari tonggong anjeun, tonggong urang itu kal maghribi, eta seperti ujung kulon, seperti kulonna maghribna. Wa yaminuka jeung ari katuhuna anjeun, katuhu kenca katuhuna anjeun teh diibaratkeun anu bangsa alam semesta di bangsa handap mah kal junubi, eta seperti belah kidul. Itu. Wasimaluka jeung ari kencana anjeun kasimali, eta seperti kaler. Jadi pan urang teh aya katuhu aya kenca. Jadi katuhuna ibarat naon kidul, kencana ibarat kaler. Wana pasuka jeung ari napasna anjeun karihi, eta seperti angin. Pan urang kan sok bernapas tah dina alam semesta mah ieu di pajajahan ieu bumi ibarat anginna, itu ibarat angin. Wa kalamuka jeung ari nyaritana anjeun, urang mau sok ngomong sok nyarita ieu dina alam mah ibarat naon, karo disapertikeun guludug. Nah, sok sapertikeun guludug. Wadoh kuka jeung ari seuri anjeun kalbarki, eta seperti kilat. Jadi ketika urang jelema seuri eta teh diibaratkeun naon? Ibarat lamun dina bumi mah dina alam semesta ieu ibarat barki, ibarat kilat. Terus jelema sok ceurik wa buka uka jeung ari ceurikna anjeun kalmatori, eta seperti hujan. Jadi ketika urang naon keur teh ibarat di alam semesta hujan. Wa godobuka jeung ari amakna anjeun, ketika jelema urang amek eta teh lir ibarat mun dina alam semesta mah kasih habi, eta seperti mega termendung mega. Wa naumuka jeung ari sarena anjeun, urang keur sare kal mauti, eta sapertikeun maut. Was sahruka jeung ari nyaringna anjeun kal hayati, eta seperti hirup. Matak antar anu sare aya anu nyaring, nu keur sare ibarat maut, mun keur nyaring ibarat eta ibarat hirup. Wasababuka kaswaipi, ari ngorana anjeun eta sapertikeun halodo. Wasuhutuka kasitai, ari kolotna anjeun teh eta ibarat ngijih. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka ngaberkahan sa Allah Gusti Allah ahsanul khaliqin anu pangsae-saena anu ngadamel kabeh. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah fil kaffi dina dampaleungeun khamsata wa salasina kana 35 naonana uzman tulangna wa firijli jeung eta dina suku kadalika nya kitu deui 35. Allah ngadamel tulang bubukuan tulang dina leungeun teh sadayana aya 35 nya kitu deui dina suku ge aya 35. Zuhratur Riyad teraskeun. Ruwiya diriwayatkeun an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi tafsiri qouli ta'ala dina tafsirna dauhan Allah Ta'ala Rabbil Alamin, bahasa ayat Rabbil Alamin, pangeran sakabeh alam. Tasawur Abi Hurairah nafsiran innallaha ta'ala, bahasa Rabbil Alamin, innallaha ta'ala sanyana Gusti Allah Ta'ala khalaqa eta ngadamel Allah al khalqa ka makhluk, wa ja'ala sareng ngajadikeun Allahum kaya khalqa arba'ata asnafin kana 4 pirang-pirang barisan tawa golongan. Jadi saur Abi Hurairah mah aya bahasa dina Quran Rabbil Alamin, pangeran sakabeh alam. Maksud pangeran sakabeh alam di dieu sanyana Gusti Allah ngadamel makhluk. Allah ngadamel makhluk teh
Allah ngadamel makhluk sareng ngajadikeun ka ieu makhluk teh opat asnaf, opat barisan atau opat golongan. Mana golongan opat golongan teh atau opat barisan teh? Golongan kahiji al malaikata. Tegasna kahiji malaikat. Golongan para malaikat. Matak mal aya nu terangeun kana jumlahna malaikat kecuali Gusti Allah. Nu aya nu wajib dikanyahokeun ku urang nyaeta anu 10. Golongan kedua wasayatina, pirang-pirang setan. Golongan kedua makhluk keneh. Wal jinna katilu golongan jin. Wal insa sareng kaopat golongan bangsa manusia. Tahtina anu opat golongan tadi summa ja'ala teras we ngajadikeun Allah haulail arba'ata kana ieu anu opat tadi, opat golongan tadi Allah ngajadikeun opat golongan tadi asyarata azain tina opat golongan dijadikeun 10 juz. Tina opat golongan jadi 10 juz. Anu 10 juz patis atun maka ari anu salapan tina 10 juz salapan juz minhum ti itu nu tadi gitu dijadikan 10 pirang-pirang juz anu salapana minhum al malaikatu nyaeta golongan malaikat wa juz'un wahidun sarang ari sajuz tinu siji minhum ti itu anu 10 juz asyayatin eta pirang-pirang setan wal insu sarang manusia wal jinnu sarang jin. Jadi Allah ngadamel anu opat golongan tadi jadi 10 juz 10 bagian tina nu 10 bagian nu salapan bagianna malaikat berarti seueur keneh malaikat anu sajuz deui tina 10 teh aya 3 aya bangsa jin aya bangsa manusia itunya sareng bangsa setan gitu. Tadi bangsa setan, bangsa jin, bangsa manusia. Terus sumaja'ala terus ngajadikeun Allah haula'i salasah karena ieu 3 golongan tadi, 3 golongan teh saha? Setan, jin sareng manusia. Nu 3 golongan ieu dijadikeun deui asyarata ajain kana 10 juz. Berarti ya Allah tina ngadamel makhluk teh pangseueurna mah malaikat. Gitu, malaikat, setan, jin, manusia. Berarti malaikat ku Allah nu tina opat golongan tadi dijadikeun 10 juz. Anu salapan juzna malaikat berarti pangseueurna golongan malaikat. Tina sajuz dibagi 3. Tina sajuz teh aya 3, aya golongan bangsa setan, bangsa jin, bangsa manusia. Terus tina 3 golongan ieu setan, jin, jeung manusia dijadikeun 10 bagian 10 juz. Nganu 10 juz patis atun ari nu salapan minhum tina 10 juz teh asayatin eta pirang-pirang setan. Jadi loba pisan naonna setana. Setan teh tina anu 3 tadi dijadikeun 10 juz, anu 10 juz nu salapan juzna bangsa setan lolobana. Wa juz'un wahidun ari nu juz nu hiji tina 10 tadi nu 10 teh tina juz nu hiji deui minhum tinu 10 teh al insu eta manusia wal jinnu jeung jin. Jadi loba keneh saha antara jin jeung manusia loba keneh setan. Loba keneh setan. Anu tina sajuz ieu jin sareng manusia sareng jin. Summa ja'alahuma terus we ngajadikeun Allahumma ka ieu insi sareng jin ka manusia sareng jin dijadikeun ku Allah asyarata ajain dijadikeun deui 10 juz. Jadi tinggal jin sareng manusia. Tah jin jeung manusia dijadikeun 10 juz. Anu 10 juz dibagi 2 patis atun minhum al jinnu anu salapan juzna itu golongan bangsa jin. Wa juz'un wahidun minhum al insu
sajuz deui tinu 10 tadi teh sajuzna manusia. Jadi bangsa manusia dibandingkeun jin loba keneh jin mah 8 juzna ari manusia mah sajuzna tina 10 teh. Terus di bangsa manusia summa ja'ala terus ngajadikeun Allah al insa ka manusia mi'ata wa khamsata wa isrina juz'an. Bangsa manusia dijadikan 125 juz. Nah, bangsa manusia dijadikan 125 juz. Paja'ala terus weh ngajadikeun Allah anu 125 juz tadi dijadikan ku Allah mi'ata juz'in kana 100 juz minhum tinu 125 juz tadi fi biladil Hindi di negara Hindi wa masiruhum jeung ari pat balikna ieu mi'atu juz'in 100 juz kuluhum tegasna sakabehna ieu mi'atu juz'in ila nari kana neraka naudzubillahi min dzalik. Jadi panglobana anu 100 juz teh pang nu 25 juz anu 100 juz itu di negara Hindi tempat balikna kana neraka. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah isna asyara juz'an kana 12 juz fi biladir Rumi di negara Rum. Wa masiru jamihim jeung ari sakabeh jeung ari pangbalikanana sakabehna ieu nu ti biladir Rum, negara Rum ila nari eta kana neraka. Nauzubillah. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah sittata azain kana 6 juz deui minhum tinu golongan nu tadi golongan nu 125 fil masyriqi eta di belah wetan. Nah, ngan genep juz ujung wetan. Wa masiruhum jeung ari pangbalikanana ieu anu genep juz tadi jamiuhum tegasna sakabehna ieu nu genep juz ila nari kana neraka deui. Auzubillahi min dzalik. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah sittata azain kanu genep juz deui minhum tinu golongan 125 juz tadi bil maghribi eta di belah kulon maghrib kulluhum ari sakabehna ieu maghrib belah kulon cek bahasa aya nama barat pi ahli nari eta aya di ahli neraka. Wa baqiya jeung nyesa naon juz'un wahidun juz anu sahiji berarti nu nyesa tina 125 juz antara manusia teh nyaeta sajuz. Salah satu wasabuna tegasna 73 deui nu hiji teh nyesa. Jadi nu tina hiji teh jadi 73 naonana juz'an juzna. Berarti nu nyesa 73. Isnani wasabuna minha ari nu 72 minha tina ieu 73 juz ahlul bid'ati eta ahli bid'ah wa dolalati jeung ahli dolalah ahli sasar. Wa firqatun jeung ari firqah nu beda minha tina ieu 72 itu nu sagolongan nu tina 72 berarti tina sagolongan pan 73 nu 72 dolalah najiatun berarti sagolongan tina 73 teh nu salamet najiatun eta nu salamet berarti hiji wahum ari ieu firqah anaziyah nu salamet ahlu sunnah nyaeta ahlu sunnati wal jamaati ahlu sunnah wal jamaah. Nah, mudah-mudahan urang mah termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Wa hisabuhum alallahi ta'ala jeung ari hisabanana ya ahlu sunnah wal jamaah hitunganana Allah ta'ala
yaghfiru bakal ngahampura Allah liman kajalma yasau nu ngersakakeun Allah ka ieu man wa yu'adzibu sareng bakal nyiksa Allah man kajalma yasau nu ngersakakeun Allah ka ieu man. Jadi kesimpulan nu bakal salamet teh anu bakal asup ka neraka teh nyaeta ahlu sunnah wal jamaah, golongan ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan orang termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah anu kenging jaminan tadi. Tafsirul Wasit lajengkeun. Suila ditaros saha Abu Bakrin al-Balkhi, Abu Bakar al-Balkhi ditaros anil fakiri tina mengenai masalah al-fakir. Lau akhoda lamun teamah nyokot ieu fakir jaijata sultani kana pamerena pamarentah penguasa ma ilmihi sarta apalna ieu si fakir anna sultana kana sanyana sultan pamarentah akhiduha eta nyokot ieu sultan hak itu jaijah kana pamere gosban kana gasab ayahilu nah halal naon dalika akhdu. Jadi Abu Bakar al-Balkhi ditaros mengenai masalah al-fakir, jalma anu fakir. Seandainya ieu si fakir nyokot kana pamerintah membahasai nama bantuan itu bari nyaho ieu si fakir teh yen ti pamerintah teh meunang nyokotna teh karena ngagasab, ngajabel gitu teh teh. Nah halal teh nyokotna. Qala ngawaler ieu Abu Bakar al-Balkhi ingkana lamun teamah kabuktian naon asultanu pamarentah teh kholato eta nyampurkeun ieu sultan ada rohima kana pirang-pirang dirham ba'dha kana sawarehna dirham bi ba'din kana sawarehna deui pala ba'sa maka teu naon-naon ya kudu nyokotna ieu si fakir kana jair. Jadi lamun teamah jawabanana teh kumaha saur Abu Bakar Bilki ieu duitna teh ti pamarentah aya duit anu meunang ngarampas itu nagasab aya anu biasa. Jawabna lamun teamah ieu pamarentah teh nyampurkeun duitna teh duit antara sawarehna jeung sawarehna aludang nu halal jeung nu teu halal teh campur tah urang narima duit pamere ti pemerintah halal halal sah bae eta mah teu nanaon cenah nyokotna narima duit pamere ti pemerintah. Tapi lamun teh amah wa indafa'a lamun teh amah mikeun ieu pamarentah ilaihi ka ieu fakir teh ainal gosbi kana datiahna gosab min ghairi khol in bari natinah teu campur laya juju eta teu meunang naon ahduhu nyokotna si fakir. Lamun teh amah heg nu jadi pamarentahna teh nyokot duitna teh meunang ngarampas misalna ti rakyat duitna meunang ngarampas tawa meunang ngagasab terus duit meunang ngarampas meunang ngagasab teh teu dicampurkeun jeung duit anu halal gitu teu dicampurkeun dipisahkeun. Tah heg ketika ieu pamarentah mere duit kasih fakir heg tina duit jelasna ladang rampasan tadi meunang ngarampas tadi atau ladang gasab tadi maka geus jelas eta mah duitna duit nu teu bener heg duitna duit nu anu haram atawa duit meunang ngagasab maka teu meunang eta si fakir narima na eta duit ti pamarentah. Itu kade ulah gagal paham kecuali lamun teh amah campur kan antara anu ladang rampasan anu halal jeung nu naon gitu gambaran tina pajak gitu ta eta mah halal narimana gitu. Tapi lamun tina ladang haram mungkul teu dicampurkeun geus jelas apa tina haram mungkul maka eta keur si fakir hukumna teu meunang nyokotna eta pamere ti pemerintah. Qala nyarios al-Faqih Abu Les hadal jawabu ari ieu jawaban saur Abu Les Samarqandi ari ieu jawaban teh yastaqimu eta
ngalempengan ieu jawab ala kauli Abi Hanifah kana cariosan Abi Hanifah. Iding dahu karena mungguh pendapat Abi Hanifah man gosoba adarohima min kaumin wa khallatu ba'daha bi bagdin jaizatu sultan. Saur Abu Hanifah sing sahajalma anu ngagasab dirham ti kaum-kaum gitunya. Terus nyampurkeun ieu jalma kana sawarehna ieu dirham, kana sawarehna deui, maka jalma nu terus yamlikuha al-ghasib, maka ngamilik kana ieu dirham jalma nu ngagasab wa yakunu madyunan jeung kabuktian ieu si ghasib teh madyunan eta boga hutang lahum ka ieu kaum Rupi Bustanil Arifin wa dzukira. Jadi saur Abu Hanifah mah tetap ketika ieu aya jalma ngagasab duit dirham ti kaum-kaum terus we nyampurkeun ieu jalma sawarehna kana sawarehna deui gitu, maka teu nanaon cenah narimana eta duit meunang anu dicampurkeun tadi teh itu teh lamun ieu si gosibna eta nu boga hutang ngagasabna boga hutang ka kaum berarti ya kaum teu nanaon narima eta. Wa dzukira sareng dicarioskeun deui fi Bustanil Arifin dina kitab Bustanil Arifin naon annasa sanyana jalma ihtalafu eta beda pendapat ieu nas fi akhdi jaizati sultani dina nyokotna persenan pemerintah. Dicaritakeun dina kitab Bustanil Arifin sanyana manusia beda pendapat dina mengenai nyokotna persentase atau persenan ti pemerintah. Pakola tarasa nyarios sahabaduhum sapalihna ieu ulama. Ya juju menang ya akhdu malam ya'lam salagi teu apa jalma annahu kana sanyana ieu duit teh itu yu'atihi annahu sanyana pemerintah yuti eta mikeun pemerintah ka jalma minal harami tina haram. Jadi dina kitab Bustanil Arifin mah dijelaskeun bahwa menang kan ikhtilaf beda pendapat mengenai masalah narima duit di pemerintah. Jadi sawarihna ulama nu berpendapat bahwa menang ieu jalma ketika dibere duit ku pemerintah itu dibere duit ku pemerintah ditarima ieu duit di pemerintah salagi naon salagi ieu jalma teu apal bahwa ieu pemerintah mere duit ka urang teh nah duit di ladang haram lain gitu nya. Nah berarti teu apal geus we urangna husnudon ieu mah duit ladang halal berarti itu menang narimana. Aya deui pendapat nu kadua wa qala nyarios sabaduhum sapalihna ieu ulama la yajuju teu meunang ieu akhdu amaman anapon ari jalma ajaja nu ngameunangkeun jalma hukana ahdu faqadahaba maka nyata berpendapat ieu jalma ilama kana perkara ruyan geus diriwayatkeun perkara an Ali bin Abi Thalib katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ana usahanya Nabi Thalib gola nyarios Abi Thalib inna sultana sanyana pemerintah yusibu etakna ye sultan fil halal minal halal tina halal wal harami sareng haram. Pama makari perkara yuti numere ieu pemerintah ka anjeun pahud maka kudu nyokot anjeun hukana emak fa inna mayuti pasti namikeun ieu pemerintah ka anjeun minal halal tina halal. Jadi aya pendapat kadua mah aya nu nyebutkeun ulama kadua mah nyebutkeun teu meunang cenah ketika dibere duit ku pemerintah entong narima gitu. Nah, petak punten tong heran ketika upami ieu pesantren-pesantren nu kapungkur mah kan kabagi pesantren teh aya nu sok narima bantosan ti pemerintah, aya anu sama sekali alim narima di pemerintah karena aya ikhtilaf tadi teh ya.
Jadi anu ngamenangkeun narima bantuan pemerintah berarti urang kan teu apal nah ieu duit teh duit ladang halal atau ladang haram, berarti menang narimana jelas di pemerintah. Ari nu pendapat kadua mah moal senah gitunya. Nah, kumaha mengenai anu narima? Ari nu narima ketika dibere ku pemerintah, bantuan di pemerintah atau pemberian di pemerintah, lolobana ayeuna nyokot anu menang karena eta nyana kana pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kumaha saur Sayyidina Ali? Saur Sayyidina Ali sanyana kangaranan pemerintah pasti bakal kena ieu pemerintah mah duit pemerintah mah pasti campur tina halal sareng tina haram gitunya. Duit pemerintah mah pasti bakal campur tina halal sareng haram. Tak ketika ieu perkara nu dibere ku pemerintah bantuan ke urang, maka saur Kanjeng Nabi pamayutika pahudhu fa inama yutika minal halal, cokot bae ku anjeun ketika urang dibere ku pemerintah tarima bae. Naon sababna? Sabab urang yakinkeun bahwa urang dibere ku pemerintah teh jelas itu tina ladang halal. Itu saur Sayyidina Ali. Waruya teraskeun waruya sang diriwayatkeun an Umar radhiyallahu anhu ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ana usanyana Umar qala nyarios Sayyidina Umar qala tos ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sing sajal ma utia anu dibere ieu jama sayan kana hiji perkara min ghairi mas'alatin tina henteu menta-menta fal yakhud maka nyokot bae ieu manhu kana ieu se fa inna ma huwa pastina ari ieu se teh rizqun eta rizki wa razaqan geus ngarizkian hu ka ieu jalma saallahu taala Gusti Allah taala. Nah, jadi saur Sayyidina Umar mah Sayyidina Umar nyarioskeun bahwa Kanjeng Rasul karantos ngadauh kieu saur Kanjeng Rasul, sing saha jalma anu dibere perkara sing saja manu dibere sesuatu tina henteu menta-menta tengah aja menta maka dibere mah tarima bae. Tarima bae ieu jalma kana eta perkara teh tarima ngan naon sababna kudu tarima? Sabab pa inna huwa rizqun, sabab eta pamere teh jelas rizki, sedengkeun nu ngarizkian ka eta jalma saha? Allah taala. Kita aya nu mere mah tarima pamere mah sek di saha bae termasuk di pemerintah tarima bae. Kitu pidauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, sakitu panginten pangaosan dina dinten ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarengan kudu majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.